Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun. Banjir getih di mumunggang pasir. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka kukituna geus tampun deui koleang gebut bae manehna ragrag. Tapi hari tau ge ngegentak manehna gurinya bari hudang ret kanukeun ngabadega tetela jelema moal salah deui nya ieu pisan mangkelukna nu geus ngaganggu ka manehna. Duy kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Bening jelema baheula duni kaget heg manehna nelak-nelak. Memang nadirek kenaon kami teh denggugur teh angin ngadon ganggu ka kaula. Wiraboma nyereng ku kitu teh mah ragrag satakerna atuh munasabah upama manehna nepi ka kaudal amarahna. Aduh satadina teh sugan kaula teh andika kunyuk baheula duni nu tadi nafsu teh ayeuna mah jadi ngahehe. Naon gagabahnya capek teh ngahina nya kasih Wiraboma ti padepokan Gunung Tampo Mas. Wiraboma nafsu beuki kandel boga rasa diseungseurikeun. Saha andika teh Wiraboma baturna sianggana. Baheula duni ngariuk kaget pogoh geus ngadenge beja yen nu ngaran Wiraboma teh baturna anggana nyaeta nu kungsi patutunggalan jeung Mbah Jaeni. Memang dulu ai siraing saha make nyabit anggana sagala. Wiraboma saterusna malik nanya, bisi andika hayang nyaho. Kaula Siladuni ti Pangandaran. Guruna Sutajaya jeung Surabonang. Pangna ayeuna lunta peuting-peuting. Maksud teh deuk ngajorak si anggana. Sugan aya di Bantar Ujeg. Lantaran digogobrogna kabuktian eueuh. Baheula duni sakalian nerangkeun maksudna. Sugan we anggana aya di dinya. Wah, bagi ngacapruk si lain nyarita teh. Kutan si lain teh guruna si Surabonang. Bejaadkeun deui dadana si Wiraboma. Sameme aya maksud deuk ngayonan anggana. Wiraboma nentang bari nepak-nepak dadana. Setan cebol sia. Lancang sia babaung teh. Dibebekeun cacapek teh wae. Nyarita kitu teh baheula duni bari langsung nyebrutkeun pereupna ngagempurkeun jurus gelap sayuta. Rokaya Wiraboma lain deui cingceungna. Sakilatna keur manehna ngajorelat ngagunakeun gerakan kunyuk mubus. Lewat katukangan lawan
bari langsung ngegempurkeun pereupna deuk ngahanca punuk. Ngan bae cadela Bahladuni teu bisa katipu ku atah-atah, mana rikat ngageser ka gigir lantaran karasa aya nu ngahiuk kana punukna. Geus kitu gilok manehna malik 80 derajat. Breh, nu deuk ngadodoho punuk ebreh sabeulegeunyeurna. Sebrut. Jurus selap sajuta digempurkeun. Tapi Wiraboma geus ngabalesat manten ka luhur. Ya, dampal sukuna meta deuk kagempur hulu. Rokaya Bahladuni rikat ngagilekeun sirahna. Ngabarengan gerak leungeun katuhuna deuk ngabajeg cecekolan ku teungeulan bobot sewu. Ngan bae eleh kesit ku gerakan Wiraboma. Nu harita keneh oge rikat narik deui sukuna. Bareng jeung eta manehna sakilat naker ngajuralitkeun badana katukangeun Bahladuni. Bari jeung nojerkeun dampal sukuna ka handap. Teu salah deui. Cedak. Keneung manehna ngabentur sirah Bahladuni. Aduh. Ya dahsyat. Bahladuni bari meh-mehan ti jongklok. Mentong kas nu keh-keran Aduni. Wiraboma nyorowok bari ngahehe. Gejrig. Manehna nincak di taneuh tukangeun lawan. Sedengkeun Bahladuni ngagentak malik. Pangaruh amarahna nu geus ngabudal. Sabrut we. Manehna narajang miheulaan. Jurus gelap sayuta mani ngahiung meulah angin. Ku ngadenge sorana oge. Kurang-kurang nama matak ngaragrageun jajantung. Tapi saeutik oge Wiraboma teu gugup. Manehna narik sukatuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Oh, pereup Bahladuni nyampeuk. Tapi teu bisa nepi kana sasaran. Bareng jeung eta, ya. Wiraboma ngahembatkeun teungeulanana deuk ngahancap ti geulang. Ngan bae gerakan Bahladuni lain deui kesitna. Sret. Leungeun katuhuna ditarik deui. Srog manehna maju ngabarengan gerakna pereup kenca nyebrut ka hareup deuk ngabentur palipisan. Nu tumrapna ka Wiraboma kapaksa kudu ngagagalkeun teungeulanana. Cerebat. Manehna ngagunakeun gerakan kunyuk mubus. Tapi sakali ieu mah Bahladuni teu kapalingan. Najan bener gerakan lawan teu bisa dititenan ku panenjo. Tapi ku manehna geus bisa yen lawan teh nguliwed katukangeunana seperti tadi. Ku kituna geus teu kudu mikir dua kali. Kilak bae manehna malik 80 derajat bari langsung manehna ngageser ka gigir. Mangka-mangka harita teh Wiraboma keur ngagempurkeun pereupna deuk ngadodoho punuk. Ogu we teu hese beleke. Plos. Gempuranana ngageblos. Malagang kagigireun lawan. Nupikeun Bahladuni mah geus teu kudu ngalobakeun di pamola. Kilak. Manehna nyerong atuhu ngarodon jeung gerakan leungeun katuhuna dihembatkeun nu dibarengan nyebrutna pereup kenca. Des. Pigelang Wiraboma dihanca ku teungeulan bobot sewu. Duh. Cerehamna dibentur ku pereup kenca ngagunakeun jurus gelap sayuta. Wiraboma akhirna ngagerung bari badana langsung ngapelesat ka tukang. Disangkana ku Bahladuni mah pasti lawanna teh terus ngagedebut. Tapi kanyataanana Wiraboma sanggeus ngabelesat ka tukang, manehna langsung ngajorelat ka luhur. Gerakanana saeutik oge teu katiten. Eukeur mah memang poek. Kata mah gerakanana kacida cepetna tur pangawakan Wiraboma sakitu pecekrekna. Kukituna dina nyampeukna teh sama sakali teu kanyahoan. Karasa-karasa ujug-ujug jedak bae aya dampal suku nyasab kana sirah Bahladuni. Setan sia. Bahladuni ngagero reuwas bari nyerina mah geus teu kudu dicaturkeun deui. Jering. Wiraboma nincak di taneuh. Dacan ge bener kuda-kudana pereup Bahladuni geus nyampeuk manten. Tapi Wiraboma ngagentak molebat ka gigir. Rokaya Bahladuni nu memangna geus bisa neguh ka mana pilumpateun nu jadi lawan. Ngagentak manehna luncat kana lolongkrang nu bakal ditincak ku Wiraboma. Ngabarengan gempuran jurusna nu ngahiuk bangbaraan. Nu tumrapna ka Wiraboma. Ngagentak manehna jingkrak sarta samemeh Bahladuni bisa
ngarobah gempuranana. Tenggelan kepang Wiraboma geus dihembatkeun manten. Reang, des. Pigelang Baladuni geus teu bisa disalametkeun deui. Aduh. Baladuni nepi ka ngagerung. Bari leungeunna kekerepengan. Kuituna geus bisa dipastikeun yen tenggelan kepang Wiraboma teh lain deui hebatna. Sabot kitu. Perep katuh Wiraboma sakilatna keur geus ngadius. Baladuni rikat ngagerakeun leungeun kencana deuk dipake nakis. Rokaya leungeunna Wiraboma nu tadi mentas dipake ngahancap pigelang Baladuni kalawan teu katiten gerakanana. Nyawa-nyawa geus ngadius we ngagempurkeun pereupna deuk ngahancap ali pisan. Duh, teu salah deui tina sasaranana. Baladuni ngagerung teu beda we tinu didagor ku gaganden besi. Bari badana ngajaringjeg ka tukang. Sabot kitu Wiraboma ngagentak nyampeuk bari ngagempurkeun pereupna. Cerebat Baladuni nyingcat ka gigir. Lep manehna dongko bari ngagempurkeun jurusna deuk ngadagor ika burung. Nu tumrapna ka Wiraboma ngan ukur ngarempodkeun awakna bari nyebrutkeun pereup katuhna ka gigir. Duh, akhirna dua pereup diadu. Aduh, Wiraboma nu ngagero bari leungeunna kekerepengan. Kukituna jelas daya tahan manehanana aya disahandapeun nu jadi lawana. Ontong epes mers ya. Baladuni nyorowok bari gilek manehna malik nyerong sebrut jurus gelap sayuta deuk ngebentur cukang irung. Celang. Wiraboma luncat ka gigir. Nu tumrapna ka Baladuni. Baladuni rikat ngagilek nuturkeun. Tapi Wiraboma ngagentak nguliwed ngagunakeun gerakan punyuk mubus. Rokaya Baladuni geus leuwih ti surti yen pundukna diancam kudu jadi lawan. Kukituna manehna gancang ngadurugdug mundur. Maksudna deuk neumrag badan lawan ku tonggongna. Ngan bae Wiraboma rikat luncat ka gigir. Sedengkeun Baladuni ongkoh-ongkoh we nyuruntul ka tukang. Bari jeung ngagentak ngabelusurkeun dua pereupna ka gigir. Cedak, cedak. Teu salah deui sirah Wiraboma kabentur pereup Baladuni anu beulah katuhu lantaran luncatna ka katuhu. Geus kitu kilek Baladuni nyerong ngatuhu ngabarengan gerakna pereup kenca. Nu tumrapna ka Wiraboma geus teu bisa naon-naon deui. Cedak bae carehamna dikedrig satakerna. Kebuut bae Wiraboma ti beubet. Tapi harita keneh oge ngegentak Wiraboma ngagurinjal deui hudang. Ari celegedeg, ari sabrut we. Manehna ngasupkeun jurusna. Tapi Baladuni saeutik oge teu ngageser tina tempatna. Atuh. Pigelang Wiraboma dihanca ku tenggelan leungeun kenca. Nu ngajadikeun gempuran pereupna gagal. Bareng jeung eta Wiraboma ngagentak ngadiuskeun pereup kencana. Tapi ieu oge nasibna teu beda we. Lantaran sakilat naker Baladuni ngaheumbatkeun tenggelan bobot 1000. Des! Deui pigelang Wiraboma dihanca satakerna. Aduh. Manehna nepi ka ngagero. Bari leungeunna ngerepeng. Tapi najan kitu, ari daya tahana mah saeutik oge tah can kendor. Sarta maksud manehna mah deuk mindo ngagempurkeun deui pereupna. Rokaya Baladuni geus miheulan manten ngagempurkeun jurus Gunung Urug. Geus teu bisa dibendung deui. Lantaran gerakanna kacida cepetna. Nu tumrapna ka Wiraboma nepi ka Macleng sarta langsung ti gogoloncong teu beda we ti baligo murag. Modar ayeuna oge Wiraboma. Baladuni nyorowok bari terus nyereudeg. Badan nu jadi lawan teh deuk terus diluluh. Ngan bae harita keneh oge Wiraboma ngagentak nyelegedeg. Sarta dina waktu Baladuni nyampeuk Wiraboma kalawan sakilat naker ngagunakeun gerakan kunyuk mubus. Orokaya sakali ieu mah Baladuni lain deui ringeusna. Ngagentak manehna ngagilek 80 derajat ngabarengan gerakna dua leungeun deuk dipake newak leungeun Wiraboma. Harita keur ngapelesurkeun pereupna. Nu tumrapna ka Wiraboma kapaksa kudu narik deui leungeunna sarta langsung ngajorelat ka gigireun Baladuni.
teu anta parah deui. Duh, repencana ngabentur pali pisan. Oh, Bahladuni teu buru ngagerung. Bari badana ngajengjehe kagigir. Tapi kakarasa kitu mah teu can naon-naon. Hartina manehna masih keneh bisa ngawasa dirina. Harita oge meh bareng jeung ngadiusna deui peureup Wiraboma. Deuk ngahanca kana careham. Bahladuni rikat ngalalpeun sirahna. Cerelat, manehna kagigir. Sarta langsung nyamberkeun dampa sukuna deuk ngahanca bincurang lawan. Tapi Wiraboma ngagentak narik sukuna. Seret, manehna robah kuda-kuda nyerong. Bari ngaheumbatkeun teungeulan kepangna deuk ngagempur iga burung. Oro kaya Bahladuni rikat mangker ngareundeuk. Bari ngadiuskeun peureupeuna deuk ngahanca beuteung. Tapi kalawan sakilat nakar, Wiraboma geus bisa ngarobah gempuranana. Leungeunna langsung ditakiskeun kana pigelang lawan. Tuh, gempuran peureup Bahladuni digagalkeun. Bareng jeung eta, jelung, Wiraboma luncat ka kencaeun nu jadi lawan. Kilak, manehna nyarong enca. Bari peureup katuhuna terus ngadius deuk ngabentur careham. Tapi Bahladuni rikat ngagilek ngenca. Brak, manehna depok. Bari langsung ngagempurkeun teunggelan bobot 1000. Cedak. Puah bitis Wiraboma geus teu bisa disalamatkeun deui. Aduh. Manehna ngagero. Bari ngagentak ngajaul ka tukang. Sedengkeun dampa sukuna sanajan bener karasa nyanyautan. Tapi satekah pola ku manehna rikat dikejetkeun. Deuk ngajejek beungeut lawan. Ngan Bahladuni cingeusna lain lumayan. Ngagentak manehna ngabalirkeun beungeutna nu dibarengan ku gerak leungeun kenca. Heat, cedak. Teu salah deui cecekoran Wiraboma beunang dibajeg ku teunggelan kepang. Aduh. Manehna ngagero deui. Bari beungeutna muringis nahan ka nyeri. Jeleng. Wiraboma luncat ka tukang. Sedengkeun Bahladuni ngagentak nyilegedeg. Geus teu mere kasempetan deui. Sabrut we. Manehna langsung naraja ngagunakeun gerak neumrag jagat nu dibarengan ku ting salabrutna jurus Gunung Urug. Mangka-mangka kaayaan Wiraboma harita beunang disebutkeun tacan sayagi bener-bener. Sukuna ge masih kena engke-engkean. Gogo we teu ampun deui. Cebrot. Badan Wiraboma geus teu bisa disalamatkeun deui. Tuk tuk tuk. Cedak. Jurus Gunung Urug dituturkeun ku teunggelan bobot 1000. Ngajedak kana sirah pisan. Obat. Akhirna Wiraboma ngoceak. Sorana maniles-lesan. Tapi ngaran-ngaran jadug kahot. Karandapan gempuran nu sakitu hebatna teh. Wiraboma henteu nepi ka namru di dinya. Tapi manehna kalah ka ngebala saat kaluhur. Urawil. Kanadahan tangkal kai. Nusa terusna gagalacangan nyingkah tidinya. Lantaran geus taya untupan deui ngalawan. Karasa sia. Wah, Laduni ngagerendeng bari ngahegap. Renghap, napasna nyenen kemis. Sanajan dina kanyataanana manehna anu unggul. Tapi bari jeung ngarasa payah nu lain lumayan. Lain saeutik kacongcaina tanaga. Memang nyang hareupan Wiraboma teh karasana lain deui beratna. Aduh, kabantar ujang teh kapaksa ya. Kudu ditangguhkeun. Ini tayeu mah kawasna moal hasil. Aing perlu leureuk heula pikeun ngumpulkeun tanaga. Bahladuni ngagerentes di jero hatena. Sarta teu panjang mikir deui, laos bae manehna balik deui ngajugjug ka padepokan lemah neundeut. Bari saja jalan, hatena terus manco kana kejadian cikeneh. Bakuna mah mikiran kaayaan nu bakal jadi lawana engke nyaeta anggana. Geus bisa disawang ti ayeuna keneh. Masalah bakal ngarupakeun hiji lawan nu kacida beratna.
Buktina Wiraboma cenah cik Bah Jaeni jajatena teh beunang disebutkeun aya di sahandapeun anggana. Tapi waktu disanghareupan cikeneh teu burung we karasa lain deui beratna. Mana komo anggana. Munasabah naker upama Surabonang nepi ka ngarandapan leungeun katuhuna cacat buntung semet siku. Kanca dangu sadayana waktu Lesmana Katut Wisena daratang kawado beunang disebutkeun nerencepanaker nu dijaga teh supaya ulah jol-jol kanyahoan ku saduloh bisi ari jol ari ribut. Kabeneran saurang oge taya nu nganyahoankeun bakuna mah ngahaja jalana teh malibir mapai sisi lembur. Dina jolna ka imah Ambu Junah teh teu geruh. Dina dekna ngobrol nu mimiti diseleser teh kaayaan saduloh. Kumaha cenah tindak tandukna sanggeusna ditinggalkeun ka Cibulan. Nah sok ganggu atawa tara. Tara harusna teh Ujang. Ongkoh deui. Manehanana teh kakara temong deui aya di lembur. Teng mentas di mana? Ambu Junah mere katerangan sakadarna. Mung ayeuna mah aya baturna amu. Rupina manehna teh minang saraya kanu sanes. Lain urang dieu. Sanes amu. Wati oge da teu wau. Kung si papanggih kitu. Kantos amu. Di margina nu awi enggal dibujeng ka dieu oge. Satadina mah wati sareng Kang Angga teh bade kalemah putih heula. Kung si ributan meureunnya. Mohon. Manehanana nu ngawitan. Deuh, matak hariwang atuh. Nu dipika pawur teh hek manehna ngabarerang ka dieu ka amu. Leheung-leheung upama keur ngumpul saperti ayeuna. Kumaha lamun kebenaran amu keur nyorangan. Dek minta tulung ka saha? Mangganing amu mah nenggang ti tetangga. Ambu Junah nyaritana rada ngageuri. Bener-bener manehna ngebrehkeun kasieun anu pohara. Ku kitu teh mah pangawak awewe nu taya pisan pangabisa. Munasabah dek kituna teh. Eta pisan nu depi ka hariwang kuati teh amu. Upami diantep mah hartosna ulah dilayanan. Piraku sugan manehna oge nepi ka neugdreug. Atuh upami teh mah manehna tetep ka amu bade ngajalankeun maksud awon. Kapaksa we rorompok teh kurang alihkeun kabeh tengah. Upami caket ka tetangga mah sageuy. Manehna oge tangtos yeunun. Lesmana satengah ngagedean hate nu jadi indung. Leres sae kitu we amu. Bumi teh urang alihkeun we lah supados caket sareng nu sanes. Anggana nemrong ngahaminan kana saran Lesmana. Ya kitu hade atuh. Amu mah moal ngaborongkeun kanu jadi anak. Ambu Junah hagetnya tujuan. Memang cicing di dinya teh lain deui ngarasa keungna. Bakuna mah anggang ti tatangga. Barijeng tempatna rada suni harieum ku tatangkalan. Maksud kitu teh teu diengkengke deui. Harita keneh oge prak bae imah Ambu Junah dirak-rak. Teu matak hese puguh imah teu sakumaha gedena. Ceuk babasan teh mah ngan saukur sagede pelok. Katambah deui nu ngabantuan rabul. Najan teu dihiras oge tatangga-tatangga teh rajol nyalampeurkeun. Ku kituna mindahkeun imah teh poe eta keneh oge beres dipindahkeun kabeh tengah. Direreyan ku batur salembur. Saduloh sama sakali teu nyahoeun.
yen imah ambu junah teh dipindahkeun. Lantaran poe eta teh manehna keur ngaringkuk ngarasakeun kanyeri urut galungan teh. Sedengkeun Arya keur ngalantrah. Lantaran sanggeus nganteurkeun saduloh. Manehna terus wae init deui. Bakuna mah ngarasa panasaran keneh ka anggana. Manehna can rumah sakatitih ngejat teh bane we ngarasa hariwang ku saduloh. Inditna teh ka tempat nu tadi deui kana nyakal teu pasarandog lantaran anggana sabaturna teu ngagunakeun jalan nu biasa tapi norobos lantaran hayang buru-buru nepi ka wado. Nu matak dina anjogna Arya ka tempat tadi ngan ukur kari urutna. Tapi najan kitu manehna teu daekeun balik deui. Terus we ngaprak ngagunakeun jalan nu berasna ka Cikuda. Taya tujuanana nu pasti. Ieu mah beunang disebutkeun ngan sakadar nuturkeun indung sukuna teh sanyana. Sebenarna mah harita teh Nyimaya masih keneh kukulintingan di luar. Sajungna wisena katut nuduaan ninggalkeun Cikuda. Manehna tacan daekeun unggah ka imah. Hatena ti belat kanu geus mulang. Malah make ngarep-ngarep sugan we cenah bebenena teh balik deui. Bari panona ret deui katungtung lemur. Kukituna waktu Arya ngarongheap Nyimaya make rada ngaranjuk oge. Disangkana wisena bener balik deui. Tapi barang dilelekan tetela lain. Nu ngurunyung teh jalma teu wau. Atuh gancang we Nyimaya ngojengkang ka sisi jalan belah katuhu. Maksudna deuk terus balik ka imah. Ngahaja disingkahan teh supaya ulah pasarandog bisi aya balukarna nu teu dipikahayang. Maklum lalaki teh ari nu kasebut cirigih mah teu kurang-kurang sok ngibrehkeun dalewa nu pikasebeleun ari papanggih jeung awewe teh. Tumrapna ka Arya nu memang ti anggangna keneh ge geus awaseun ka Nyimaya. Teu wudu manehna make rada kasigeng oge. Asa dipangjatkeun. Direken lalaki teu bener. Padahal matak naon mun cicing da moal dikokos ieu. Asa umake naker awewe teh. Make ngejat sagala. Arya ngagerentes di jero hatena. Sarta teu anta parah deui jurelat bae. Manehna luncat sakali ngagenjotkeun badana ge. Manehna ngalayang ka palebah Nyimaya. Crek hareupeunana sarta langsung ngajega ngahadang jajalaneun. Oguh we tumrapna ka Nyimaya. Lain deui ngaranjugna. Bakuna mah ngarasa reuwas. Bari hatena lain deui ngarasa kagetna. Lantaran sidik tadi teh anggang keneh. Tapi nyaho-nyaho ieu jalma teh ujug-ujug aya di hareupeunana. Tapi ngaran-ngaran lain awewe nu bolos strong kosong. Kareuwas sarta kakagetna teh saeutik oge henteu diebrehkeun. Malah tembusna kaluar mah ujug-ujug pudigdig we nafsuna bijil. Lantaran geus teu kudu disangsikeun deui yen ieu lalaki teh aya karep anu teu hade. Kukituna bari ngarandeg teh manehna jol-jol muncerang we. Dek naon ta teh? Make pugat-pegat sagala. Nyimaya morongos, ebreh tandangna teuneng ludeung naker. Sanes bade megat nyai. Kek lanan. Teu sae ujug-ujug siga nu benu. Kapan penak oge nembe sanes. Arya nembalanana bari ngahehe. Lucu. Mireungeuh polah Nyimojang nu katempona barang asa naker. Kakarep panggih. Haling ka ditu ningkah. Kami dik ngaliwat. Nyimaya tetep sentak sengor. Sanajan bener ieu jalma teh rupa katut wanda mah teu nguyang ka batur. Tapi mireungeuh talajakna bet matak sebel. Nah, ari nu geulisnya amarah teh bet diumbar teuing geuning. Teu sae kitu atuh bisi
Tareh sepuh. Arya ngahehe deui patalakuna jiga nu ngaheureyan. Aduh teuing hari nggak diurus nyinggah. Montong kalah cecengiran dulu. Lucu. Nyimaya beki nafsu, berilah panoda ngadelek. Deuh, eta soca. Montong kalah cecengiran. Sebel. Nyimaya rikat megat kalimah. Sarta nyarita kitu teh perep nama ngadius. Geus teu bisa disingkahan deui. Jo, gojrot bae ngabentur careham. Najan leutik tapi bener. Pogo we tumerapna ka Arya nepi ka ngagero. Bari badana ngajarejeg ka tukang. Ai. Kurang ajar temen awe teh ha. Dilemesan teh kalah kabeuki ngunghak. Arya antuk nama nafsu nabijil. Karti kitu nate lantaran lain deui nyerina carehamna asa bengok. Puguh sia kurang ajar mah. Dek ngaganggu ka aing. Nyimaya ngahuakeun. Renghap napasna teu wudu nepi ka ngahegak. Jaba beungeutna mani euceuy perbawa amarah nu ngabelak-belak jero dada. Lain dek ngaganggu deuleu. Balik kanan didinya ujug-ujug ngejat. Nah kaula teh bang barongan gitu. Arya bari ngeteyep ngadeuketan. Kumaha? Heh. Lebih ti bang barongan. Nu mata aing ngejat oge. Kadenge henteu tah, ku jebir teh. Aduh. Eta sungut. Namni lancang teuing nya capek teh ha. Sugan hayang dibebekeun ku aing. Arya nafsuna beuki ngagugudug. Coba we deuleu, ari bisa mah. Nah dikira aing teh bakal ngahenen gitu. Paling sungut sia tah. Nu ku aing bakal diolan ku podol muning. Nyimaya namalan. Ai. Beuki kasar saya nyarita teh ha. Dan nyaho sia teh ketakna si Arya. Diwarah si ayeuna oge ku aing. Arya nyarita kitu teh bari langsung ngerontok. Maksudna mah Nyimaya teh deuk dicerek. Sabedas-bedasna oge tanaga awewe. Kanca dangu sama sekali Arya teu nyahoeun. Yen Nyimaya teh lain awewe bolostrong kosong. Ari teh keneh oge kalawan kacida cingceungna rikat Nyimaya ngajorelat ka gigir bari ngagempurkeun dampa sukuna. Anu tumerapna ka Arya ujug-ujug jedak bae iga burungna kabeunangan. Lumayan manehna ngegero deui bari kaayan badana ngajurung kunung. Aduh. Nya bener sia teh kudu diwarah. Arya ayeuna mah bari sinar panonna ngagedur hurung sarta teu anta parah deui sabrut bae. Manehna ngadiuskeun pereupna lain sisiwo hebatna. Sorana menengah hiung meulah angin. Tapi Nyimaya nu memang leuwih ti heula geus taki-taki. Sakilat nakar manehna ngajorelat pindah tempat. Duh. Pigelang leungeun Arya dihancak ku tenggelan kepang. Tapi lain deui ngaranjugna. Lantaran leungeun manehna teh kalah ka ngerepeng. Ku kituna gagentak manehna narik deui leungeun ka tuhuna. Geus kitu kilek nyerong atuhu. Nu dibarengan ku nyebrutkeun perep kenca. Deuk ngadagor sareham lawan. Rokaya. Arya lain deui cingceungna. Mana rikat ngalegot ngagunakeun orai gibug. Gereba katukangan lawan sebrut pereupna ngadius. Tuh, teu salah deui ngabentur punuk. Nyimaya ngagerung bari badana kontan tisungkruk. Tapi ngaran-ngaran nu geus cukup narima panggemleng tinu jadi bapak. Harita oge ngagentak ngagurinjal sarta langsung ngawangun kuda-kuda. Ari gilek manehna malik 80 derajat. Harita teh mangka Arya keur nyeredeg nu maksudna deuk nyerek punuk lawan. Ogo we. Ari sabrut Nyimaya ngadiuskeun pereupna. Da puguh saeutik oge teu disangka yen Nyi Mojang bakal kitu pamolahna. Ku kituna geus teu bisa disingkahan deui. Tuh. Pereup Nyimaya teh hese beleke nyodok huluangan. Arya ngahanju. Tapi sabut kitu tenggelan rawe rantas ngahiuk di luhur deuk ganca sirah.
Kalau kaya Nyimaya ngegentak ngajorelak kagigir bari nyebrutkeun pereupna deuk ngagempur iga burung. Nutu merapna ka Arya rekat ngerempon bari ngagilirkeun badana. Heates. Tenggelan rawe rantas ngahancap pigeulang. Nyimaya ngagerung bari leungeunna ngerepeng. Bareng jeung eta pereup kenca Arya ngadius dina kacepetan nu lain takis-takiseun. Duh, terah deui ngahancak careham Nyimaya nu belah katuhu. Ampun. Akhirna Nyimaya ngoceak bari badana langsung ngagedebut. Ku kitu teh mah. Arya teh lain pitandingeunana. Memang tingkat pangabisana jauh naker tinggaleunana. Aduh kanca, cag. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.